Ju, sinaw nga barangnya nento. Bisa SMS mo nelpon. Apa yang naga modal? Rode dito, terus itu malik. Laketek Ju. Sugan bae getekeun terus sampai na usik. Sik, kopek. Emang na sindaw na kan dirip. Tadi ngawe akaing. Cenah bejakeun ka si Jukung. Bejakeun na rip. Sindaw geus pindah ka Jawa moal cicing di dieu. Bener rip. Bener Ju. Yo, sing teu percaya mah baca BW anak punya neh. Baca beri punya neh. Nasi Mata yang rada buraruk rip. sia mengorakan teh mata geus buraruk. Yo ku yang dibacakeun. Rip, bejakeun ka si Jukung. Ah, terus Uing geus pindah ka Jawa. Ya sulah ngarepkeun di Uing. Ya bising teu percaya mah baca bae punya neh. Sabar Jo, da meureun kudu jalan kaos kitu. Geus ulah sedih Jo. Awe emang aya ada lain sindau bae. Padula si desi bae ku yang dipepet. Jo, share kandi. Cerai kandi-kandi nasi Kenana? Cuma nanya bae cici rekandi. reka dia ya Jadol na teh. atuh udah boga adi teh kepo nemen padahal ge cici reka tukang jahit rek nyokot baju Lain kepo cek. Aing watir bisi cici dibunikeun ku tuyul. tuyul emangna aya tuyul nusok munikeun jama Nya aya lah. tuyul naon Tuyul Jukung. dih si eta mah geus ah Tekan dirip. Aing rek ka imah nyaneh. Aing hayang ngobrol jeung cici nyaneh. Ayo gua si desina. Oh rip cek kene ka diakeun. Bawa ketemu jeung si Jukung. Soalnya tadi si Jukung jeung aing terus kali gana indit. Moal mungkin rip. Cici aing mereka tukang jahit erek cokot baju. Terus eta si Jukung kan di heuh. Aing kalian tambah watir. Watir. Tumben si watir ka si Jukung. Atuh watir lah. Soalnya tadi aing carita ka si Jukung bahwa Sindau naik pindah ke Jawa. Terus mau cicing di dieu deui. Pantesan tadi sore aing manggihan si Endau dijemput ku mobil Granden Max. Grand Max merentom. Aya tulisanna Granden Max. Atau mohon Tom udah dibaca nama Grand Max. Oh namanya nama. Jadol teh sia mah. Geus aya nama cong niangan si Jukung. Aing watir bising si Jukung bunuh diri. Waduh, heunam rip cong tiangan. Bahaya lamun sampai si Jukung bunuh diri mah. Teh aing dijurigan terus. Heunam. Nyana niangan ka ditu, aing niangan ka dieu engke papanggihna di dieu Tom. Paham teu? Oh, paham. Bagus. ada di mana Pasti pos. oh di pos Nya des. Rupana teh mau berkat, tos dekati saha? si dekah emangna desi aki-aki ih malin berkat tapi baju Baju. Tapi jika nama lain. Sik, jadol na teh sempak. Sempak sasi mau gede pisan. Eta budak nama si Jukung teh. Kenanya nih Jo. Jadol na teh ditanya cicing bae. atuh jalo be ku sia. Aing karena pan keur tanggeluk. Atuh da sia mah diuk jeung nangtung teh sarua bae. Angger bae pendek. Sik kopek. Nah, kaos bisa jangkung bae. Sia bage pan pendek. Aing mah pendek ge da ngora keneh. Emang nanya neh. Pendek-pendek tapi kolot. Sik kopek teh. Aing ora keneh. Lok ngaku-ngaku. Beungeut jadul kitu mah geus kolot Jo. Mun diprediksi ku BMKG mah. Ene teh Jo. Sapantaran jeung Tugu Monas Jo. Sik kopek teh. Geus ngajedog ari teh nyaho mah. Nyapu gua aing teh nyaho Jo. Sok jujur atuh Jo, nyene lahir tahun sabaraha? Nah, ho. Da pas keur aing lahir, aing teh sempat nyolok kalender. Jadol na teh. Atuh nyaho lain. Ngaranna ge orok Tom. Kira aku pas aing lahir lompat nyolok kalender Tom. Oh bener Jo. Tumben nyene bener. Emang biasa aing kumaha? On. Sik kopek teh. Aing ge kieu ge otakna lumayan Tom. Lumayan cerdas Jo. Lumayan be tambah otakan. Geus cari tuh indit. Siang ngusir Jo. Oh, aing ngusir. Derek nah di dieu na teh. Rek maturannya nih Jo. Si Muarif teh geus carita ka aing Jo bahwa perasaannya teh keur berduka gara-gara Sindau pindah ke Jawa. Terus aing ka dieu teh rek ngahiburnya nih Jo. Bisinya nih bunuh diri.
bunuh diri. Mangkana aing ka dieu. Aing teh watir kanyana teh Ju. Sarua aing ge watir. Terus ayeuna ajukungna ka mana? Justru eta ieu keur ditiangan. Tadi maka ditukeun. Coba bae telepon. Pugu nomor bage teu aktif. Duh, ka mananya eta ajukung? Mun sampai ajukung bunuh diri, terus kumaha nasib Desi? Tenang Des, kan aya Amarip. Di, kalah teh ngeher. Atuh da siana ditinggal mangkat ku si Endau bae pundung. Sampai bunuh diri sagala. Tusanya nena, ayek bunuh diri na. Cek si Marip. Sik kopek teh semua rip. Sabar Ju. Geus ulah mikiran bae si Endau da emang aya. Kege menang digantina Ju. Geus jedog sia teh. Aing teh butuh wawancara artinya neh. Geuning sia kalah kereng Ju. Nah deh, sia nih ka aing. Teu Ju. Yang geus ngajedog, ulah ngoronyoh bae. Da aing teh watir Ju. Bising nyana bunuh diri. Mangkana aing mereka nyana motivasi. Kieu-kieu ge aing masih karunya Ju kanyana teh. Aing kanya ka aing mah merean duit. Lain kala mere motivasi. Aing teh boga duit Ju. Jual betah ceulinya neh. Payu meureun 4.000 mah. Sik, jadol na teh. Atuh jempol sia bae jual Ju. Da jempolnya mah goreng patut. Ieu jempol talaja. Sik kopek teh. Geus ulah ngoronyoh bae. Mending pangmelikeun bae mie ayam. Tah gitu Ju. Dia duitna aing OTW. Ya duitna. Oke. Meluncur. Kopek teh. Cirias aing main pake bae. Bisa-bisa saya tuh menang copirigot. Kopirit Ju. Nyamber bae jiga ulah pucuk. Atuh salah mah maju. Saya mah dielingkeun teh eling-eling. Ongko. Ju, sempak sanu gede nemen itu. Tuh warna bodas. Gesop jeung nyana, da jang aing melogor. Jangan orang aing da sempak gede nemen na. Yang masker bonau net. Iskar tuh net ulah ngaganggu aing. Oke. Meluncur. Aduh, geus duaan berarti benang kopirigot. Bisa tuh Des, tong dipikiran teuing, sabar. Nya Desi ge sabar, tapi Desi pasti sedih mun sampai ajukung bunuh diri teh. Geus tong dipikiran. Nya geus nya Desi ek balik. Ludeng teu na mek dianter. Ludeng da deket ieu. Nyantosnya Aduh, aing mah awak bae gede. Ngobrol jeung awewe bae mau panas tiris kieu. Wah. Kalah ge ngalamun. Sik, keheadna teh sia main ngagetkeun bae. Kumaha Tom? Jasad si Jukung geus katimun can? Jasad. Jasad dah. Pan si Jukung bunuh diri lain. Si Jukung tuh bunuh diri tenah harip. Terus ayeuna si Jukung makan deh. Tuh di ditu keur kalaparan. Terus nyuruh aing meuli mie ayam. Tuh duitna. Aduh. Duitna mah gede nemen. Sakitu mah leutik rip. Gedean kena beutengnya aneh rip. Sik keheadna teh yang geus tungguan di dieu. Kopek teh saya meuli mie ayam na kandi. Mau lila pisan. Mana beteng aing geus lapar deui. Aduh. Ya Tom, mie ayamna geus siap. Meuli mie ayam ting dirip geuning tereh. Itu ti ditu tilanganan aing. Si Jukung nadin di Tom, ngam cuang samper. Iya aing marip. Si ya Ju, hirup keneh. Sik kopek teh emang aing bugang. Tom, endi sia mie ayam na? Yo, aing menta Ju, mie ayamna. Kayak dibere, tapi sisana bae. Endi sia susukna? Tuh ku si Marip. Rip, susukna man kena lah abis dikorupsi ku sia Tom. Jadol na teh. Geus ngajerdog di dari heula ngek akan heula mie. Rip, kumaha urang teu dibere, kalau disuruh nyeleukeun bae. Geus tenang Tom, aing geus ngatur strategi. Mie. Isi naon? Hampura Ju, ayamna can megar. Kopek teh sia Tom. Disuruh meuli mie ayam kan teh meuli mie jeung gambar ndog ayam. Lebok teh. Kabur toh. Kopek teh, awas ya lamun panggih dibandringan hiji-hiji. Aduh, nasib.
Kermasin daun ninggalkeun salilana. Baru dak kalang ngajailan aing deui. Dipikir-pikir tiap episode aing sial bae. Jika nama si anak hilang sentimen ka aing. Lebok Jo. Kopek deh si Swab. Ha 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 ha.